pokoknya asal geus udang kau mana ya Allah kurang ngikut gitu aja resepan tadi aju hayang pon perang aing ngarasa teu boga naon embung pan perang atuh urang mah kitu bae ngarasa lemah ngan teu sambarangan ke di mana-mana sumur jeung sumur geus nyararambung cirina eta kakarak meunang dihudangkeun orai lamun sumur jeung sumur can nyambung moal maksudnya kumaha Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين wallahu a'lamu bimaradi wa dzkurlan ing sira Muhammad idz ya'idukum waktu ngajangikeun ing sira kabeh Allahu sapa Gusti Allah ihda taifataini ing salah sawijine golongan loro al-'ayawin nafir tegese rombongan kopila dagang awil nafir atau pasukan bersenjata annaha insatuna idalakum ikut tetap kadua sira kabeh wa tawaduna lan ngarepaken sira kabeh turiduna tegese ngarepaken sira kabeh anna ghaira zati syaukat satune liyane kang anduweni kagagahan el basi wasilah tegese gagah wasilah lan senjata wahya lan utawi ya ghaira dawslati syaukati ta'aliru iku rombongan kopilah dagang takunu iku ana ya ghaira dati syaukah lakum iku tetep kadua sira kabeh likillati adadiha kada kidik bing bilanganane ya ghaira dzati syauk wa udadiha lan perlengkapanane ya ghaira dzati syauk at-tawa'ir sarwa likillati adadiha wa udadiha nakidi kebing bilangan air tafsir pada tafsir wa udah dia lan persiapan atau perlengkapan bikhilafil nafir kalawan perbeda dengan nafir pasukan perang nafir wa yuridullah lan ngarepakeun sapa Allah ayuhiqal haqqa ing yentah benarkeun ya Allah ing hak yuzhiru tegese ngalahirkeun ya Allah ing hak bi kalimatihi kalawan sake kalimat Allah sabiqati kang dingin bizhuril Islam kalawan lahir Islam wa yaqta'a dabiral kafirin lan yentah yaqta'a
megatkeun atawa ngamusnahkeun ya Allah dabirul kafirin ing akhire wong kang kafir kabeh akhirahum tegese akhire kafirin bil istisad kalawan dan rusak atau dan kalah. Fa'amarakum biqitalil lafir maka merintah ya Allah kum sira kabeh kalawan merangan nafir liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Allahu a'lamu bimaradil liwi qadar penienta tebakeun ya Allah al-haqqa ing haqq wa yumtilalan ngapus ya Allah ya maka tegese ngapus ya Allah al-batila ingkang batil al-kufur tegese kufur walau karihal mujrimun lan sanajan sengit sapa wong kang doraka kabeh al-musyrikuna tegese wong kang musyrik bedzalika ing mangkono liwikol haqqa zalika ing mangkono liwikol haqqa. Ayat ieu sangat bersejarah bagi pejuang-pejuang. Dibaca, diteliti, lain bae pejuang-pejuang Islam anu merasa dibantu oleh malaikat, kemenangan anu luar biasa, bahkan kafirin Nasrani Yahudi jeung sajabana membaca sejarah ieu dalam kekalahan peperangan anu luar biasa sehingga datang ke ayeuna terus hasud dikembangkeun ingin membalas atas kekalahan kafir saat eta terus datang ke ayeuna. Sejarah membuktikan kemenangan mukminin perang Badar. Kafirin sangat sakit, maka terus-terusan kafirin hayang ngahantem mukminin teu eureun. Geus kurang kumaha diperjuangkeunana Palestina, tetap Yahudi merasa sakit terhadap Muhammad. Kokolot jana, sesepuh jana, pemimpin jana anu kunyana sangat dibanggakeun Abu Jahal tumbang di Badar. Berikut pemimpin-pemimpin anu lain nyeri nyana, waduh Abu Jahal urang koit cekna teh, waduh wadek jana karasa nyeri terus saya tagay. Lain bae Yahudi nu aya di Palestina, lain bae Yahudi nu aya di Baghdad, lain bae Yahudi nu aya di Suriah, Yahudi nu aya di Indonesia sarua hayang ngaleungitkeun pemimpin-pemimpin Islam lantaran ngarasa nyerinya teringat, wah kita perjuangkan sesepuh kita Abu Jahal supaya hidup kembali di Indonesia. Ih goblok meureunnya. Nah, itu saru aja deh kos gitu. Ngarasa nyeri ya lagi. Antaknya nyieun Abu Jahal di Cikupa aya di Tendenan. Di Pasar Kemis aya Abu Jahal. Anak Abu Jahal. Cepatan aya di Cilangok kurang aman. Abu Jahal modern. Masya Allah. Kangjeng Nabi teh instruksikan sahabat untuk menghadang Ir
Hartina irteh rombongan pedagang. Jumlahnya cuma 40 do dipimpin ku Abu Sufyan. Setelah berangkat di Madinah, Abu Sufyan geus nyieun mata-mata. Ternyata mata-mata langsung ke Mekah. Abu Sufyan lewat pinggir kali untuk menyelamatkan rombongannya. Cek Abu Jahal salametkeun rombongan Abu Sufyan untuk kelangsungan negara urang tanpa didukung oleh perekonomian anu tinggi, negara urang bakal hancur. Hiji-hijina kelangsungan negara Mekah adalah perdagangan nu dipimpin ku Abu Sufyan. Kalau sampai dihadang ku Muhammad, acak-acakan urang. Maka untuk mempersiapkan Mekah, mempersiapkan hadangan-hadangan Muhammad, siap tempur 1000 prajurit dikerahkan, seluruh prajurit di Mekah dikerahkan. Citu-cituna naik kuda, citu-cituna naik onta. Berbagai perlengkapan perang, ya pedang, ya panah, dan lain sebagainya dibawa. Sabenerna mah sabenerna henteu maksud perang, ngan sakadar besi. Iya, pedagang-pedagang dihadang ku Muhammad, kakarak orang perang. Pasaling singan jalan. Kuari pedagang lewat basisir, salametlah datang ke Mekah. Abu Jahal beserta rombongan geus berangkat menuju Madinah. Setelah dicek ku Kangjeng Nabi, ternyata lolos rombongan pedagang, teu kahadang ku Kangjeng Nabi. Setelah teu kahadang ku Kangjeng Nabi teh didinya teh instruksi Gusti Allah, Muhammad lain haju cicing anjeun teh. Lantaran ieu rombongan pedagang mah rombongan hanya saeutikan ngan sakadar 40, tetapi itu rombongan anu datang ti Mekah 1000 prajurit dengan berbagai kelengkapan, kuda, onta, senjata, geus datang ka Badar. Kangjeng didatangan ku malaikat Jibril alaihissalam untuk siap tempur jeung rombongan prajurit 1000. Sementara Kangjeng Nabi ngan sakadar 300-an. Ge henteu bawa perlengkapan anu optimal. Lantaran ieu mah ngan sakadar deuk ngahadang rombongan pedagang. Tidinya lah mulai sahabat-sahabat ngarasa lemah. Kumaha urang menghadapi rombongan anu sakitu poharan. Masya Allah. Kangjeng Nabi ngangsongkeun permasalahan musyawarah. Aya 2 cek Kangjeng Nabi. 1 rombongan pedagang, nomor kedua rombongan Abu Jahal. Anu geus dipersiapkan dengan perlengkapan senjata. Jeung penunggang-penunggang kuda anu situ, berikut penunggang onta. Urang cak Kangjeng Nabi hanya 313, ulah balik deui ka Madinah. Pilih di antara 2, hanya sekedar rombongan pedagang nu ku urang bakal dihadang atau urang bakal menghadapi musuh urang anu 1000 sakitu parana. Ya kabehan sahabat Muhammad, ya Rasulullah, hiji bae pedagang bae geus salian teh urang balik bae. Bahaya ya orang menghadapi eta, waduh atuh lain lalagan. Alaika bila'ir ya Muhammad ya Rasulullah wada'il adwa. Cak sahabat, hiji bae urang ir bae rombongan pedagang, ulah sok macem-macem sebab urang perlengkapan. Kangjeng Rasul bendu. Pakodiwa Rasulullah. Ketika sahabat embung perang bendu Kangjeng Rasul. Ya Allah.
Di dia kakarek Sidina Umar, Sidina Abu Bakar, Sidina Umar nyarios. Qala Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Hasana fil qaul, bahasa anu lemah lembut. Sa'ad bin Ubadah geus sarua. Ya Rasulullah. Sebab katingali wajahna bendu. Bahaya cek Abu Bakar. Bahaya gede, bendu Rasul, bendu Allah. Namun Allah geus bendu cilaka urang. Unzur amraka famdi fihi. Wallah law sirta ila adan ma takhallafa anka rajulun midal ansar. Perlihatkan dan pertunjukkan perintahmu ya Muhammad, ya Rasulullah. Langsung ke naon cita-cita anjeun wahai Rasulullah. Dek berangkat kemana demi Allah? Lamun anjeun berangkat wahai Rasulullah, ulah ka karak nagara Badar leutik deket keadaan moal aya nu tersisa saurang-urang acan, kami bakal berangkat biru apapun yang terjadi. Tah kakarak lega hate nginahin perasaan. Urang lamun boga sahabat kos itu mantap biasa. Ieu kumaha ieu urang rek ngariung mangkane hujan. Ulah di dalam hujan, penting dalam berkat mah. Wah. Beres. Anak buah kacau ya. Geus berkat mah lulu asal geus kos kitu bae ge eleh perang geus ka jadi hukum. Iya do Batak Jakarta jadi acak-acakan lantaran aya berkat nyesep. Aya berkat teh jelundup ka ustad ka kiai. Mata kana diacak-acakan dia lamun berkat moal kudu acak-acakan. Geus puguh pejabat mah emangnya nama juri berkat. Tapi ieu ka kiai-kiaina masa sih Islam kudu milih kafir gitu bae heula. Masa si kiai kudu milih kafir? Habib masih kene mamawa kafir kene bae ieu mah keur carita. Lamun nyada berkatan mal mungkin kajen kumaha berkat eta jahat eta berkat eta. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Sejuta kali gitu teu beres aturanana, tapi lamun jelema Islamna ulah mementingkan berkat geus ngeunaheun jasa. Eta kan hese saha si jelema kuari. Hai, dak, awas ya lamun milih si eta. Hai. Diberes. Dak, si ada nya. Awas ya nya. Ulah milih eta. Menang saminggu diberes. Hai. Milih mah milih urang. Ngan atur ada dula deuleu bae. Bere deui. Kieu dak. Negara orang kan lain negara Islam, demokrasi lah. Sokana mah nu penting mah deuk kafir teh deuk saha nu penting bisa mimpin kitu bae sih, jadi pimpin ku Islam kitu, dipimpin ku kafir kitu. Pan ieu kiai jadi kieu ngomongna ieu. Kamari mah awas ya. Awas ya. Kadua kali awas ya sing ada. Katilu kali dak atuh lah. Kaopat kali berkat eta, berkat ulin. Berkat ulin. Eta kos kieu. Masyaallah, mudah-mudahan orang kabehan diamankeun tina berkat-berkat kos kitu. Dibere jariji urang mah berkat-berkat kos kitu. Dibere berkat jamal kebal ditinggalkeun paeh kan ku urang. Kumaha lamun urang ngadukung si eta di akhirat ka babawa. Naudzubillah min zalika min dzalik. Nah, teu nyalahkeun janganna nu nyalahkeun ieu da sahibul berkat ya. Allah. Nah, barang geus ngadenge Sidina Abu Bakar Siddiq, Sidina Umar nu sakitu poharana kakarak Kangjeng Nabi patabassama Rasulullah mesem Kangjeng Rasul. Barahmai, aduh luar biasa. Iyalah ketika Kangjeng berhadapan jeung satu rombongan pedagang jumlah 40 pimpinan Abu Sufyan
Yang kedua, rombongan prajurit dengan penuh perlengkapan senjata, rombongan Abu Jahal. Ya Allah. Kanjeng nyarita ke para sahabat, wahai para sahabat, rombongan pedagang telah berlalu, tetapi aya rombongan ulai dahsyat nu dipimpin ku Abu Jahal. Pilih, setelah rombongan pedagang teu aya, urang kudu berhadapan jeung rombongan Abu Jahal. Rombongan Abu Jahal telah menghadap urang. Cek Kangjeng Nabi, pilih di antara dua, urang siap hanya pedagang atau siap maju untuk perang melawan rombongan Abu Jahal. Iyalah ayatna. Masya Allah, bayangkan lamun urang tengah-tengah hari keur aya di rombongan eta deuk kumaha. Sakadar ayat 313, sementara perlengkapan eueuh. Mun urang aya di tengah-tengah eta, rombongan Abu Jahal anu sakitu poharana geus dipersiapkan untuk perang. Jumlahna 1000 leuwih, mangkali 1000 bae heulana. 1000 ngalawan 300. Berarti 1 lawan 2. Taman 1 lawan 3. Ya Allah, ya Rabbi, coba ayo. Iyalah diabadikeun ayatna. Wazkur eling anjeun Muhammad, ingat anjeun Muhammad, idz ya'idukumullah, waktuna Allah ngajanggikeun ka aranjeun kabeh ihda qaifataini kana 2 rombongan. 1 rombongan Ir pedagang jumlah 40 dipimpin oleh Abu Sufyan. Kedua Nafir anu geus dipersiapkan pasukan perang, penuh persiapan persenjataan perlengkapan dan pohara. Annahalakum eta salah sahijina teh kudu di hareupan ku aranjeun. Sedengkeun watawadun anjeun berharap anawati saukati takunu lakum, sayanya rombongan anu teu ngabogaan kekuatan nyata rombongan pedagang teh takunu lakum, nailah nu bakal dihadapan ku anjeun. Anjeun mah berharap dengan sakadar rombongan pedagang bae. Hiji likillati ada dia saetikan ngan 40, sementara urang 300. 2 wa ujadiha perlengkapan perang pedagang mah beda jeung pasukan perang. Tapi wa yuridullahu an yuhiqqa haqqa bi kalimati, lain deui kehendak Allah. Wa yuridullahu ngarepkeun Gusti Allah ma yuhiqqal haqqa kana ngajelas ngalahirkeun netepkeun hak bi kalimatihi kalawan kalimat Allah nu teu. Allah deuk nembongkeun Islam dengan peperangan Badar nu saeutik muslim ngalawan kafir nu loba. Jang contoh Allah kari dek ngabeakeun kafirin anu tersisa di Mekah. Dihareupan tidijakan ribut sahabat, urangan sakadar neuk perang teh ngalawan pedagang, tapi urang ieu ku Muhammad ku Rasulullah di tengah hareupan rombongan Abu Jahal. Kacau kahayang urang mangan sakadar ieu doang, tapi ieu kahayang itu mah kos kitu amat. Dijalah musyawarah, tetapi bulan siap urang hadapi rombongan Abu Jahal. 1000 rombongan nana bakal dihareupan ku 300. Ya Allah, ya Rabb. Cek Kangjeng Nabi dengan tekad anu bulat, lain ku kuantitas tetapi ku kualitas. Lamun urang ngabogaan keyakinan iman anu tinggi ka Gusti Allah, lain urang anu perang. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama.
urang ngabalangkeun lain urang nu ngabalangkeun tapi Allah nu ngabalangkeun ketika dikenakeun lain ku urang nu ngenakeunana tapi ku Allah boro-boro eta cek Kangjeng Nabi kalapa ragag korma ragag lain saragag ragagna kahandap ke ku Allah eta kalakai anu geus garing di luhur potong ku Allah ragagna ge ragag ku Allah ketika urang boga keyakinan bahwa leumpangna urang nang Allah gerakna urang gerak Allah ngabalangkeun panahna urang nang Allah Allah maha segala-galana saha nu nyaho sakali ngabalangkeun ieu panah teureun cas saha nu nyaho ngabubat babet pedang urang teh ieu dibantuan ku Allah lu urang teu nyaho kege turun malaikat dan ngabogaan tenaga energi di luar kemampuan urang kakarak sahabat je ai kitu mah tuh mantap kan urang ge lamun eleh urang sieun ge ngandalkeun urang sakikieuna tapi lamun urang geus di luar kapasitas urang boga kasieun urang boga kabogoh kemudian kabogoh urang telepon bae kudu berangkat mangkaning jam 9 peuting liwat kuburan rada maribis kan urang aya biasa sadar mah sieun aing kadinya kuntianak aya didinya momonon aya didinya pocong aya didinya tapi dengan tegat anu bulat demimu sarwiti enggak sawah nu dideuleut kuntilanak tinggal kuntilanak pocong tinggal pocong gas minggir sia kabeh eta setan ge sieun heuh aya setan rajana liwat yeuh setan ge sieun eta ge Masya Allah nah iya nu mantak para waliullah nu mantak kok bisa kuat eta cicing di leuweung boga keyakinan anu luhur wanian amat eta Syekh Maulana Hasanuddin cicing di luhur Gunung Karang lantaran boga keyakinan anu luar biasa wanian amat eta teh Syekh Kal Sunan Kalijaga cicing di sisi kali taulan boga keyakinan anu tinggi eta mah para wali-wali Allah ieu urang kuari hudang tek ti peuting kemudian mandi wudu tengah peuting poek mungkleng batur saat lelah sarare urang hudang bila perlu urang berangkat ka makam terus urang takarrub di dinya kon teu sieun sih kasieun sebab nu dideuleu asal kabayar hutang wah tong lain ibadah deui bae ingat aing daripada aing boga hutang ke ku polisi mendingan aing maca sholawat bae geus di makam caknya nama sholawat bisa mayar hutang meureunana tuh hutang mah kudu duit lain ku zarah ieu mah boga hutang zarah salah hutang mah dagang ngajual sawah bayar mulai di makam ge bae kudu getol amat hayang kabayar hutang ya ieu budak mal kebal dirantai budak ge salah jarah baik minta berkahna supaya jalan tuh masalah tapi nungguan duit ke guruduk di dia mana orang ilah lalakon di zaman Belanda kamari itu ulah kaget engke aya bantuan ya nu puasa bae mah geus jelas tambah dibantu ge lantaran emang ti awalna ge boga rencana ieu kan zaman Belanda aya nu ngadadak dibere cai cek gagah disuntik pelerna cek gagah eta geus karari itu ngadadak aya nu datang ka ruhuna tah cekal ku sia gagah lamun memang endek dibere kemenangan urang kege aya bantuan ti Allah anu urang naget daun gitu ngaranna teh di luar nalar urang kaget urang iya tuh terus bae kos kitu dataga kuari kukula lamun dicaritakeun selama perjalanan ke Jakarta demo pertama demo kedua dan demo ketiga eta teh aya lalakon unik perubahan di negara geus sabaraha persen malah dicaritakeun apakah berubah ieu teh kepala negara pemimpin berubah jeung henteu
insyaallah ke di akhir kukula bakal dicaritakeun ku mau malwaka heulana kumaha kekuatan ABRI kekuatan polisi kumaha di polisi teh kekuatanana emang solid apa henteu saat ieu setelah ningali pergerakan jeung kahareupna dibaca bakal kumaha jeung kumaha hehe atuh lain lalakon sakieu ge encan tarurun encan masih kena marah rendem kene mendem atuh Ki Podoli encan keluar sekali keluar innalillahi lah we alat keur dideuleu sebab naon wali Allah mah teu sambarangan kudu aya irodah Gusti sebab salat nage henteu asanyana berangkat kos kitu nage ulah asanyana kudu aya perintah ti Gusti Allah lamun geus perintah kakarak lamun can perintah doa biasa bae ke lamun geus perintah kakarak ulah disangka ewa kumaha gitu di Indonesia lalakona di Belanda teh nu dikaji lain kehebatan orang Indonesia tapi nu dikaji teh ieu mistikna ji orang Indonesia mah bisa halal liber teh diakui ku dunia ditembak ngebul haju paeh teh diakui raja sihir datang ke Indonesia teh Amerika David jalamun di urang rajana anu dikagumi kunyana anu dibanggakeun kunya jamal datang atuh ka urang mantak datang ge kan aya ngendek dilawan apa henteu eta mah lain urusan datang ka urang berarti aya inohongna di urang sarua bae ngan teh dilawan aya enggak usah ulah sebab bahaya teguh mana ayat cerita di luar negeri ayat cerita Nyeroro Kidul make jilbab di urang mah Nyeroro Kidul make jilbab saha cenah eta anak ente tadi urang mah kan neliti teh bagian pedagang neliti perdagangan perpolitikan neliti perpolitikan perkekebalan nu aya di TNI jeung polisi palingnya di samping teknis-teknis eta tetapi di luar negeri teh menilai ka urang kos kitu nama gampang teknis-teknis eta mah dimiliki ku unggal negara tetapi di luar eta aya keistimewaan Indonesia di Indonesia mah bisa nembak di imah atuh naonan nah bisa ditembak di imah ya nah tembak waing sia si eta tes tembak ini lompat sorangan neangan sakumaha besi persanian jeger teu puguh di mana nu nembak eta kan nu hesena dah cenah kieu mah dongeng doang atuh dongeng-dongeng geulana itu siapa aya atuh aya kading ieu Indonesia mah rajana teh Banten raja di Banten teh aya dua kekuatan hiji maung nomor kedua orai lain lalaga kuari keur ngaringkuk bae orai di Gunung Garang areguk eta buntutna jeung huluna lamun nyana hudang tah Banten teh katutup kabeh mun nyana hudang tek hulu jeung buntutna teh ngahiji lain sa Gunung Garang sa Banten bari nyana geus kakarek gudang doang aya naon emang ceng nyana teh rame amat ulah ka udang ulah ka udang deui ada ngaringguk lamun eta geus kaluar pan aya anu pawang anu bakal ngagerokeun kokot aya naon saha ieu nu bakal dicaplokna saha kiai nu mana tah si eta heula laile pasti kene sebab di urang mah baheula teh kan bentukna kerajaan sedengkeun hiji-hijina kerajaan inget
kerajaan Yogyakarta tumbang, Surakarta tumbang, berbagai kerajaan tumbang. Ingat, Banten teu pernah aya sejarah tumbang. Tidak ada sejarah tumbang Banten. Apakah tumbang Banten? Kaya masih kuaritel masih solid kerajaan Banten. Pokoknya asal geus udang. Kau mana? Ya Allah. Urang ngikos gitu aja resepan tadi. Aju hayang pon perang. Aing ngarasa teu boga naon, embung pan perang. Atuh urang mah kitu bae. Ngarasa lemah. Ngan teu sambarangan. Di mana-mana sumur jeung sumur geus nyararambung cirina. Eta kakarak menang dihudangkeun orai. Lamun sumur jeung sumur can nyambung moal. Maksudna kumaha geus kos kitu bae ulah suka nyaho. Maksudna nyaho kitu bae heula. Cenah kieu hayang nyaho semua dibere nyaho ge moal nyaho bae. Hese semua otak nangan sajengkal. Tuh, iyalah aya sejarah. Sok taliti. Kerajaan-kerajaan Sriwijaya, kerajaan Fatahila kabeh, geus puguh Surakarta, Yogyakarta kabeh, termasuk Cirebon tumbang. Tapi Banten teu pernah aya tumbang. Solid. Mantap kuari teh dipake kasieun huru-hara Banten. Cekelan Banten sing hade ulah ditang ka hudang. Banten hudang cilaka. Banten gede cekelan. Di puntayangan ka mana arahna cekelan. Banten ulah kena hudang. Hudang Banten atuh geus nagara oyag. Masya Allah. Kahiji eta, dua mau. Emang eta TNI ngebogaan gitu lambang mau mana itu siapa singa we teu nyaho ajar jas singa weureunan iya Banten lalaga negara mana, daerah mana, kota mana anu bisa ngahiji jeung maung moal aya lain Banten. Urang datang ke Banten hayang boga maung bisa ka imah urang. Urang hayang dijagaan ku maung imah urang atuh tinggal datang bae ka Banten ambalayah maung. Nagara maung teh kapan di Banten? Ieu nu ngaji ka dieu ge nu ngaji ka dieu aya maung gareng. Nu ngaji ka dia menang nyaho ieu maungan ngarupa jelema. Saha atuh si eta? Aya mau. Mau urang ngobrol kanjing nyana. Sugan teh jelema mau. Geus datang nyana. Kumaha Kiai? Leg-leg bae. Ish, rasa leg-leg. Maung teh bisa disamat di Banten. Ngahariji jeung manusia maung teh di Banten. Tetumbang kerajaan Banten. Masya Allah kari. Iya, udah ngomong-ngomong maung di Banten. Waduh, sing ade si aya maung. Tah jelema anu diajak ngobrol ku urang teh tah. Sugan teh lain maung. Wah. Orangnyana maung. Mantak sing hade geus bugu aya mau di Polsek Polres eta mah geus. Iya wau loba. Iyalah Banten cekelan ku ari teu beunang hudang Banten. Cilaka Banten lamun hudang. Aya keneh. Lamun aya jelema make iket, bajuna hideung, calanana hideung. Ha si ade. Eta aduh bakal ngondang maung teu sambarangan dia lemah tuh. Kos gitulah carita negara ieu teh terketahui ku orang luar negeri. Belanda sangat mengetahui
Amerika mengetahui kekuatan militer nama teu sabaraha Indonesia, tapi kekuatan etana. Sebab sejarah teh membuktikan ketika orang perang jeung Belanda. Henteu gegeraan 300 tahun teh ngahaja. Lamun digegeraankeun harita teu bisa, tapi henteu. Henteu, sebab eta urusanna politik. Oh, iyalah Banten. Wah. Banten asal awas dia ku ngai. Wah, asal geus ngomong awas dia ku ngai. Aja dibere, aya japuk, tenang. Wes, tenang. Ya Allah. Daya. Wa tawaddun aranjeun kabeh mami karesep nikah hayang pengen sakadar ngalawan nu teu boga kakuatan ya rombongan dagang. Tapi wa yuridu Allah mengharapkan ngalahirkan hak dengan kalimat-kalimat Allah dek ditembongkeun kagagahan Islam wa yaqbada birul kafirin Allah dek ngamusnahkeun ka akhir para kafirin dengan tumbangna Abu Jahal, tumbanglah kafir. Masya Allah karim. Lihiqal haqqa wa yubtilal batil. Maksudna Allah hendak betapkan kana hak yakni Islam. Wa yubtilal batil. Hendak ngahapus batil yakni kufur. Dengan mudah Allah. Walau karihal mujrimun. Sanajan musyrikun mak embungeun tumbang kakapiranan. Sanajan musyrikun jeung mujrimun mah embungeun lenyap kebatilan, tapi ketika Allah menghendaki gampang, mudah. Urang berangkat atau teman demo lalagaan mah, tapi lalagaan kan jadi sorotan dunia. Anu diperkirakan bakal 1000 2000 tapi ternyata jutaan manusia. Sanajan TV ngajelaskeun cuma sekian ribu sekian jutaan. Eta nangsa ngagerakeun buat lain jelema kabeh bae. Lamun geus digerakeun kabeh, wah tuh Jakarta pinuh, Tangerang pinuh kabeh. Ngagejebur ka kesedane kabeh. Ih. Mangkaning boga sejarah Jakarta teh kapan eta teh ngaranna baheula teh kerajaan Jakarta. Banten teh kerajaan Banten, Jakarta teh mangkaning dipimpin ku Banten. Sapira Jakarta mah ngan sakadar kalapa naon tuh Sunda kelapa leutik. Kerajaan Jakarta teh ngan sakadar Sunda kelapa, tapi Banten mah kerajaan internasional. New Zealand, Belanda, Inggris, Arab, Cina, India datang na ka Banten kabeh. Sunda kelapa meliti. Mantap Jakarta kajin kena acak-acakan, tapi lamun Banten geus sudah dibenteng ku sadane. Cisadane teh lain sakadar ngaran biasa. Ye, nu mantap buayana ge lain lalagaan sadane. Ye, atuh buayana ge nyana mah lamun geus ngamuk pawangna ge digegel bae. Buaya batet. Cisadane emang kumaha gitu, pawangna dileg-leg bae. Asal teh akur bae juga tah. Ieu mah sejarah Tangerang teh. Ke kulang ke dongeng Tangerang ge. Aya naonan di Tangerang. Mantap dipantau seputar kegiatan teh Pandeglang, Serang, Tangerang sangat dipantau. Luar negeri mantau. Besi hudang Tangerang. Ieu Cisadane teh boga sejarah. Benteng Cisadane teh bentengan. Banten teh negara anu pinuh ku bentengan, 2 bentengan, hiji bentengan zahir, kadua bentengan batin. Benteng zahirna geus diacak-acak untuk diteliti ku berbagai mahasiswa, baik mahasiswa dalam negeri maupun luar negeri, untuk mengetahui sejarah. Benteng diacak-acak, sakadar benteng zahir, benteng batin masih kayak aya. Mantap
lamun dek liwat ka Banten teh kudu boga opat salam. Hiji di Cikande eta kudu salam. Cikande tah pas perbatasan Tangerang Serang. Eta ditu kudu salam. Assalamualaikum orang Cikande. Beres. Cak nyana waalaikumsalam edan sia. Iya geus kitu bae. Anu boga sejarah mah pasti kitu. Urang Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur dek ngadu jeung urang Banten lewat Cikande laas ilmu kabeh. Saha bae? Cikande. Ke kukula dibahas tangaran Cikande teh naon eta Cikande. Lewat urang di Cikande masuk kota Serang kudu salam deui. Assalamualaikum atut. Salam jakana. Aing di dieu di jero ya. Salam deui. Serang juga sejarah tuh Serang. Masya Allah. Terus asup lewat kota Serang masuk kota Banten salam deh. Begitu orang datang ke kaca-kaca Banten kakarak salam. Ketika orang keluar di Serang salam deh. Lantaran di dieu loba nu ngageguh seantero Pandeglang Rangkas Bitung Lebakat Caricing di dieu. Banten teh ya lamun zahir mah kuari geus acak-acakan, batin mah masih kae. Matak loba nu zarah ka Banten leungit. Leungit. Diris budak leutik mah kolot leungit, masyaallah. Teangan saminggu horeng kawin. Aduh. Aduh aya rangga urang. Ya Karim. Lah ikir cerita perang Badar. Terjadilah pilihan kuari salah satu di antara dua. Ketika para sahabat milih ir tetapi dibelokkan ku Gusti Allah, kita milih nafir harus berhadapan dengan pasukan Abu Jahal. Anu lobana 1000 bari sudah diperlengkapi oleh senjata anu mutakhir saat eta. Sahabat hanya 300 personil manusia. Kecaritakeun mah ku eta geus beuleut tekad para sahabat berangkat ke medan laga Badar dengan dijanjikan ku Kangjeng Rasulullah ulah sieun dengan tekad anu bulat iman anu luhur bakal datang bantuan ti Gusti Allah. Allah mah segala-galana. Nu penting hiji liyuhiqul haqq wa yubtil batil sesuai jeung Allah dek nembongkeun hak yakni Islam dek naruntukeun batil yakni kafir. Hiji eta insyaallah teh Kangjeng Nabi. Walau karihal muslimun, sanajan orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak suka dengan tumbangna kekafiran, tumbangna kemusyrikan. Adap urang diperintah ku Allah teh Kangjeng Nabi. Siap. Mulailah gerak para sahabat ke medan laga, melanjutkan instruksi Kanjeng Rasul dipandu ku Gusti Allah. Itastaghitsuna rabbakum wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tirmidzi lan ngariwayatkeun sapa Imam Tirmidzi. Ibnu Umar sakinnya Umar anna Rasulullah ing satuhune Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golaiku ngucap ya Kanjeng Rasulullah idza masyat ummati. Tatkala lumaku sapa umat ingsun al mutawta kalawan gumede wa khadamatsum lan ngaladan hum ing ummati abnau Paris apa pirang-pirang anak Paris warum lan rum salatul syarau maka bakal ngalindi apa pirang-pirang kangalane ummati ala khiyari ingat saya pirang-pirang kang becike umat wal mutayta'u at-tabakhtur fil masyi utai mutayta
iku gumede ing dalam lumaku, iku gumede ing dalam lumaku. Imam Tirmidzi ngariwayatkeun sebuah hadis di Abdullah bin Umar bahwasanya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarioski idza masyat ummati di mana lempang umat kaul al mutayta kalawan gumedhe edeg diperintah ku Gusti Allah wala tamshi fil ardi maraha, tetapi ieu mah lempang teh asaing jabatan aya di aing, kakayaan aya di aing, gagah aya di aing. Lempang teh geus pokona mah ngabayangkeun jelema teh ieu lamun ngahalangan dibeuli kabeh jeung hulu-huluna. Eta jelema edeng kitu ngaranna. Asas gelempang aya nu ngahalangan. Awas ya. Je ulah kita sia. Karanjang sia jeung siana dibalik wae. Jelema bau parah tuh. Geus teu meunang katoel, teu meunang kagesek. Kalangkang nage geus teu meunang dilengkahan. Poharanya. Weh, tuh ku edek-edek da pohara tah jelema. Masyaallah kan. Wah. Di mana geus lempang umat kaula model kos itu gumede wa qadama sum'abna uparis warum diladen ku anak-anak orang Persia, diladen ku anak-anak orang Romawi. Eta teh ngalambangkeun manusia-manusia anu henteu bener. Muslimin mukminin diladen ku kafirin. Turunlah di Persia, Romawi, Rum, yakni orang-orang kafir geus ngaladen. Geus di mana-mana di negara pejabatna lempangna geus araredeg, gumede asa aing, sia mah teu boga bintang deuleu di aing mah tuh. Di dia 3, di dia 4, jumlah 7 bintang. Aspirin. Dele balok sia. Nah, araredeg lempang teh. Lain lalagan gumede. Nu kayana gumede, pejabatna gumede, pertahanan polisina gumede, TNI na kitu kene ngomong paluhur-luhur geus teu kawadahan. Kiaina ge sarua bae, silih tangtangan kiaina ge. Lu bener kabeh ge. Deuk milu ka mana ieu urang? Milu ka kiai ieu kieu, milu ka kiai ieu kieu. Kok persepsina jadi berbeda sih? Kitabna akur Al-Qur'an tapi berbeda. Berarti kan aya japuk-japuk anu nyelap di jero hate. Itu berbeda. Deuk ka mana ieu urang? Urang kok dibawa ki kieu anan ieu teh. Nah, nang tangan kiai jeung kiai silih tangtang, ustad jeung ustad silih tangtang edeg ngaranna. Lempang teh geus teu asli, munafik kabeh. Diladen ku para kafirin. Nasrani ngaladen tah dibere ku aing sia, Yahudi ngaladen tah dibere ku aing sia. Orang-orang Persia nu kuari meureun Iran ayo ngaladen sadaekna tah nu penting kembangkeun minimal ulah ngembangkeun kahakan, ulah ngembangkeun hak. Persia jeung Rum teh geus ngaladen, yakni orang-orang kafir teh. Urang teh dibabawa ku urang kafir. Manyari tanu dibabawa ku kiai. Haju kiaina haju sasalaman cium tangan, goblok bin tolol bin oplo bin. Kumaha masuk ya Allah teh si kasaki kituna teh si kiai. Di mana Qur'ana, di mana hadisna, naon hartina Qur'an jeung naon hadis hartina hadis teh. Ya Allah, ya Rabbi murikak bulu. Henteu nyalahkeun ka haritanuna, nyalahkeun ka tangkorak kiaina. Garoblok teh. Ye cenah kiai atuh lamun politik mah lain kitu. Leg-leg ku sia politik awas di akhirat sia ku aing ditongton sia.
cenah kiai ge can pugu ai ge can pugu kumaha sia goblok tungtung nama urang gelut teh jeung nyana. Ya Allah ya Rabbi ieu karuah ieu cak Kangjeng Nabi di mana umat kaulat di berbagai kalangan geus puguh pejabat geus puguh pertahanan geus puguh eta mah nu boga kakawasaan ieu deui rakyat lagi umat kaulat teh kabehan lempang geus arerede gumede diladenan di hadaman ku orang-orang kafir di Romawi Persia geus engke bakalna sallallahu syararuhum ala khiyari bakal ngelehkeun anu jararahat nu garorengna umat ngelehkeun nu balalener kiai bakal dicaci maki santri mah geus teh dianggap jelema pajar monyet punyana umat anu beragama make kopea bakal dihina punyana lantaran kaedegan jeung kagumedean dihadang ku jana di hadaman ku kafir bere duit diberek fasilitas dan lain sebagainya geus bakal ngelehkeun kejahatan kagorengan kanu bararagusna moal dianggap atung teh lamun urang ngadenge kamari ieu bakal disensus kiai dek dinaonkeun kiai disensus. Ulah anu nanya kiai kumaha lamun kiai disensus los aing mah teu berkepentingan engke cenah kiai teu meunang dakwah ngeunaheun aing meunang dakwah ji eta mah ibadah sorangan bae engke ca umat kumaha ya atuh sabodo teh mah mikiran umat teuing atuh aing bae cepen cenah kiai kitu amat aing mah deui kitu bae riweuh aing mah ngadengena Ki Pudoli mah deuk disensus embungeun nya mah waduh cenah deuk dibere sertifikat engke sertifikat ka kiai beus teu meunang sertifikatnya na aing mah meunang teu meunang geus sakieu bae cenah aing mah teu meunang sertifikat aing geus teu meunang cenah teu meunang dakwah moal aing mah moal dakwah moal deuk naon tu dakwah eta cenah teu meunang atuh teu dakwah mah teu meunang duit nah iya maningan dikirim orai pacok iya maningan geus memeh sertifikat maningan orai dikalieukeun leg-leg tara we jadi itu dakwah mah makin herit makin mantep dakwah hayu sabisa-bisa urang di Kangjeng Nabi ge satu menang dakwah toela satu menang ngomong lalauna urang balik deui ka dieu kajeun cenah ditembak syahid ieu ye di akhirat nu nembakna deuk teangan wae nya jahanam bagian lo kiai di mana no sono Firdaus ye hayu sia jadi rela Allah mah teu kudu sieun-sieun nah cenah urang ke bakal datung ieu teu meunang dakwah mah teu meunang sertifikat mah teu meunang dakwah teu meunang masalah Jumat cenah ke lamun teu meunang sertifikat mah teu meunang aya jadi imam teu meunang jadi khatib atuh masalah pere atuh Jumat hese amat sih karena kiai yang mendapatkan sertifikat tidak hadir maka Jumat lebur ayo tanggung jawab camat tanggung jawab bupati itu kayak nyana ge Islam ieu hudang nyana ge kalau bener kos kita tuh harar hudang kalau nonton bae ka hajeun ini sensus kita nah iya mah keur carita urusan kaditu nama jakabe ge gerak nang Allah ngan endeu ka rumaha ieu nagara endeu dikarumahakeun lamun lain penyempitan agama ketika agama disempitkeun sempit bae secara zahir mah tetapi apakah cukup didinya Islam moal bisa lantaran Islam ketika dipersempit teu sieun pae Islam gitu kuari mah sararieun pae lantaran can jelas ketika geus jelas kudu berhadapan jeung musuh emang Islam sieun pae henteu sebab naon sorgana bakal ditembongkeun ke hati masing-masing ge eta emang geus polisi anu kuari nyana kaditu arahanana lamun Allah mere taufik jeung hidayah ka polisi goblok meureunanan
aing kudu ngebantayan orang Islam balik deui nya ka ditu sia hoka ya atuh urang mah itu mah urusan Allah tah mah kuari nya ka ditu sebab can jelas ketika geus jelas atuh polisi ge anak saha anak Haji Soleh anak Haji Makmun je cak polisi teh bapak aing Haji Makmun bapak aing Haji Soleh ku aing kudu ngabelaan si eta balik kanan nya na balik kanan nya na balik kanan atuh kuari mah kajeun deui eta mah urusan Allah tah mah ka ditu ge ka ditu nama atuh je atuh urang lamun ningali kitu polisi nu saroat loba keneh abri nu salat ambalaya keneh ulah sieun-sieun heulana setiap jelema salat berarti menghadap ke Allah jadi Polres ke masjid aya bagus di masjidna polisi ge asal ngiuan bae ka masjid aya salat aya Allah itu ge hate da dibalikeun ku Allah nya da ge musyawarah yang polisi-polisi aya ieu urang nanaonan ieu kudu ngabantayan orang Islam je emang orang hirup dek di dunia doang naon hartina jabatan di akhiratna urang engke bakal disiksa mah heuh kumaha kitu piceun da priwit piceun beuna bah udah angkat senjata angkat senjata lu dulu ke Polres ya eta mah urusanna geus ka ditu mah rahasia Allah geus acak-acakan mah agama emang kumaha gitu kuari mah encan atuh biasa bae ulah sieun-sieun aya nu ngageter-geter paling kiai kuna sieun cenah kudu bisa perang aja kunahan gun ngaji teu kudu pereng ngaji ge cek ai sia perang sieun pereng ngaji pere tolol ngariung embung kula mah ngariung teu cenah salat ge sampir teu kiai tolol ya kiai borangan dia tetep kiai ulah itu biasa bae sih masya Allah ulah biasa bae kumaha gerak Allah engke ge saha nu nyaho tah seperti itu rahasia Allah ya polisi nu salat ambalaya keneh kuari nyana masih keneh encan jelas engke jelas abri gitu keneh geus jelas mah je atuh saha nu daek ka neraka sih atuh nyana ge mikiran polisi ge nya aing nembakan jelema muslim atuh anaing ka neraka geus balingan cek nyana encek ditembak ku nyana hayo tembak tembakan beak encek kabeh hei lalu nanya pak polisi kok nembak encek sorga aing kok eta tadi tembak teh sinci eta mah kabogoh aing wah polisi bang beres sih polisi ayo kolot ditembak budak henteu masya Allah nah iyalah carita urusanana gerak Allah subhanahu wa ta'ala ke geus kalut batu Allah nu ngagerak-gerakeun kuari mah tenang-tenang bae heulanan urang ulah kapancing ku ieu ku itu hayu bae nu ngaji nu salat nu dagang aktivitas urang biasa bae ulah riweuh ku perkara anu encan kanyahoan di polisi ge jasarua bae tenang-tenang nya ge malalikir abri malalikir urang komo batu geus bae urang tenang serahkeun segala-galana ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ngan ieu doang ye dimana umat kaula lempang geus gumede asa aing boga jabatan boga kakayaan boga wilayah jeung sajabana kitu keneh rakyat asa aing kemudian geus diladen ku para kafirin nyana geus ngadam kadinya geus kadituna bakal dielehkeun nu bener bakal dielehkeun ku nu jararahat kuari geus hampir kuari geus hampir kuari geulanan geus nilai-nilai keagamaan jeung kemuliaan teh geus kaji berarti terbukti ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadaqa Rasulullah lamun urang kuari dicaci baki kiai dicaci baki misalna ku polisi misalna ku pejabat sadaqa Rasulullah tinggal kitu bae maha bener Kangjeng Rasulullah ternyata ucapanmu ya Allah ya Rasulullah 14 abad yang silam telah dibuktikan oleh polisi-polisi abri-abri dan pejabat-pejabat dan musuh-musuhmu ya Allah yang tidak beragama Islam sadaqa Rasulullah maha benar Rasul tinggal gitu doang udah geus ulah aya sedih ulah aya maha bener engkau ya Rasulullah ucapanmu telah terbukti di Indonesia geus beres
Aju urang ngalawan, nah, tenang-tenang bae sih lah. Engke orai dikirim. Oke, orai dikirim. Kalpas. Ulah sieun. Engke ge aya nu boga kuncina. Asal geus ngana hudang we orai kikiplik. Mana ki pudoli. Ya Allah. Wa Ibnu Majah wallahu a'lam. Allah nyiptakeun manusia jang sebagai tongkat nuntun makhluk nomor kahiji Rasul dengan diberi mukjizat nyada mah geus teu hese capek langsung ilmuna diberi ku Allah tanpa aya belajar seluruh Rasul anu sakola tikadenge Rasul sakola SD SMP SMA kuliah tuh lagi diberi mujizat bisa mengetahui tentang ilmu zahir, ilmu batin, bisa pindah perasaan dengan sendirinya. Rasul berbeda-beda kisah-kisah para rasul tujuan hiji nauhidkeun ka Allah. Paling pohara ialah ulul azmi. Berat amat. Kemudian nomor kedua Nabi teu diangkat jadi Rasul, jadi Nabi doang. Dakwah terus nyana. Sekemampuannya diberi ilmu kos Rasul. Cuman nyana teu dititah tabligh secara keseluruhan. Tanda penana para aulia Allah tibaheula setiap Rasul, setiap Nabi selalu aya para wali-wali Allah. Urang maca di zaman Kangjeng Nabi Isa alaihi salam para aulia Allah anu nulungan ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Masyaallah. Zaman Kangjeng Nabi urang terutama para khulafaur rasyidin, para aulia-aulia Allah, terus zaman tabi'in muncul para ulama-ulama. Tumbang satu tumbuh 1000. Insyaallah ulama-ulama di zaman Kangjeng. Ulama ummati kal anbiya'i ka anbiya'i Bani Israil. Ulama Kangjeng Nabi mah sami sareng Nabi di zaman Bani Israil. Masya Allah. Ayo gok teh ulama Golkar. Wah lain. Terus urang ngadenge meruncul bagaikan toge, muncul di setiap negara. Jelas-jelas anu ngaku Tuan Syabul Qadir, Imam Bahauddin An-Naqsyabandi,
Imam Syekh Maghribi, kemudian Abu Hasan Asyadili, wah, Sri Siti Maruf Kulhi, Abu Bakar Syibli Yazid Al-Bistami, wah, merencu. Kemudian Baba Syamasi, Amir Kulal, wali-wali Allah anu bisa halali ber teragag cara si eta masih beragag teragag deh betot baik kena ragag maning digejeburkeun bae tah mangis hiber ge gejeburkeun bae terus ulama jadi ulamanya jadi wali, ulama jadi wali. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambalinya ulamanya wali. Imam Hanafi kurang beringkat dulu ngadege kawalianana nyana dagang pakaian. Imam Hanafi ngutus anak buah sing hade cek Imam Hanafi ieu aya cacat bejakeun nya Imam Hanafi mohon berangkatlah anak buahnya dagang seminggu lapor ya tuan hasil dagang yang seberapa menang sekian hari anu aib doa anu jore mana duitnya aduh ceknya nak kacampur tuan hampura sebab barita dirut jadi anu jore ge kaasup oh cek mana pi berarti sia dagang teu beres duitna kabeh disodakohkeun. Coba ayo coba si eta ayo si eta mah buku juara jadi aku bagus enggak sama jadi sana bakalna oh ya Allah itu menghadapi kewalian anak lain malah gak ada Masya Allah itu salah sahiji kewalian Imam Syafi'i ditembongkan ke Allah ketika nyana di Baghdad berangkat ke tanah haram mawa bekal cek Imam Syafi'i nyana begitu pas dek asup ke tanah haram Mekah langsung yang tenda diundang kabeh manusia dek enak ya cek Imam Syafi'i kula dek asup ke tanah Mekah tanah anu dimuliakeun ku Gusti Allah anu isin kula lamun asup ke tanah Mekah di kantong kula aya keneh buhitan sebab ieu tanah mulia Allah ningali kana kemuliaan haram jeung jelas Allah ngahinakeun kana dunia isin kula asup ke tanah haram di kantong kula aya keneh duniaan dibabagikeun geus beres kabeh karak asup ke tanah haram coba si eta mah lain mikeunan malah nyokotan beres jokot pakai halal mah maling nyoba baturan ieu lah cek jana fauli maridau dah ieu tanah haram kewalian Imam Syafi'i ieu salah sahijina lo boken kewalian Imam Malik ketika Imam Malik tenar di Madinah kemudian datanglah gubernur saya tata raja berarti Imam Malik dek disumbang lantaran ketenaran murid-murid naga loba maka Imam Malik dek dijieunkeun imah dek dibere kuda nu pang bagusna jang dakwah kemana bae cek Imam Malik kula daripada ngadaha duit pemerintah mendingan kula ngajual kenteng imah kula kajen teuing kula mah kabocoran ge kenteng imah kula dijual dan dahar daripada kula ngadahar duit di pemerintah hampura ya ke RT iya kan cerita ilmu kawaliana nah emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi Masya Allah Imam Hambali mah namun manahanan dek sare nurutan Kanjeng Nabi cek Imam Hambali diundang tetangga kula moal kasare lamun di imah kula aya kene dahareun roti dahareun kene kopi dan lain sebagainya kula nyaho aya umur nyaho datang ka isukan nya nama kos Haji Pendi dibabagikeun heul itu
aja pede ya gitu ngan kayaknya nama minta duit bayaran teman lain nggak bagikan dagang oh iya ditakin ibu hilap poe Rasidin teh urang ulah tenar dina ilmu mah gampang tah eta tanu hese tah ih masyaallah ku ari mah teu lain kiai ge di kiai jaga gampang aju aya sertifikat kiai dua hari eta tanu wis kitu na terus berlaku sampai akhir zaman. Ulah disangka tuh non gitu ngaran Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja kemudian menikmati dunia henteu. Ulah disangka Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja Sultan Banten kemudian nyana menikmati henteu. Puluhan hektar ditinggalna apakah manehanana ieu aya di jero hatana kurang kumaha sugihna Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam ulul azmi itu lain lalagaan dunia mah dunia wae urang mah nya susah nya hayang nya henteu aya di beres anu teu diangkat jadi wali aya menikmati deureut ieu mah nya susah nya hayang nya eueuh nya teu jadi wali pamustungan teh baca aduh Gusti Allah terus sampai kaya sampai Syekh Abdul Karim meminta bisa hibar ke Mekah ke Banten mengguna anti dunia. Syekh Nawawi meminta masyhur kira-kira sadunia anti dunia. Syekh Asnawi meminta kurang di Zarahan mengguna anti dunia. Syekh Asnawi anu bisa mindahkan tangkal gede di Sumatera jang masjidnya anak masjidnya anak teh terus hayang make kayu kayu di dia jana ka Sumatera aya hiji tangkal kayu anu geus 100 tahun anu kitu kunyana dibeli di ditu eta teh masyarakat teh geus bunga gaji moal bisa cenah eta mah kusasna awi kapan make ieu doang tah kelengan bismillahirrahmanirrahim set bubar besar aja usaha aja ku saya dibawa ke dia ke Banten kayak gimana ke Banten ngerenovasi Masjid Banten renovasi Masjid Banten aja tadi dibawa ke dinya gue mah wah kabeh nu bisa wah cek jare bisa bawa kapal parahu mudayakeun ku gede-gedena kayu coba Sanawawi di papasan terus di papasan baralik kabeh jelema nya nama penting ka dinya diomongan doang kayu ridon teu maneh dijadikeun Masjid Banten Masjid Wali Allah engke maneh di akhirat bakal milu engke yuk deh eta ngomong kayu siap ayo guys ya lempang sorangan ditepak doang ku si Asnawi trek lempang ka Merak je udah kan enggak ada kayak gitu nah resep tak ka wali tah resep tapi lamun ngadenge teu dahar-daharna 40 penting nah ngagibeg urang ngagibeg urang Masya Allah bisa datang ke Mekah ke Merak ditonton pun ku kabehan iyalah bahwa kayu can dibijakeun kumaha kumacarana geus bararingung be bawa jang Masjid Banten keneh nu bisa keneh nu bisa geus datang ke Merak ke gede-gedena kayu wah Sahasnawi seri nya satu taringgalkeun cek Sahasnawi kulantaran ditongton ku kabehan Sahasnawi teu datang ka dinya masih kena nonton datang ka dinya masih ngintip nyahoeun nya bawa ngintip ke neangan sepina geus saminggu 2 minggu geus eueuh tah anu ngintip nonton kakak ku Sahasnawi diomongan deui Banten oke Masya Allah bisa ngomong Inggris nya oke ya Allah lagi pendi mah tuh lamun ditonton itu bara lamun nonton terjadi nya nama bah lamun ditonton kadek aing ayo dulu buat jelema tidak begitu di kadek getihan hampura jadi jagoan naon teh sikus kitu ieu urang cerita ilmu kewalian Masya Allah urang mah meulina nu kitu na teh kitu kabeh biasa bae wayah nyeri huntu nyeri ceuli wali atuh wayah jeung pamajikan atuh biasa ya nage ciuman
Masih belajar wali teh di masjid. Atuh babajikanan we, Kak. Iya barang nganggur, Kak. Atuh malah anakan lah itu di masjid bae mah. Ge turunan ada tuh putus wali. Biasa bae nya gawe biasa. Atuh pamajikan ge teh nyahoan nya wali. Itu jauhan pamajikan mah pajar salaki biasa bae. Ada wali eta teh jauhan pamajikan ada. Biasa bang garekan mana salaki itu biasa garekan minta duit marah biasa itu biasa mah itu jalan-jalan kayak menjauhan wali maldekun lantaran itu jauhan itu biasa ngagoda nyana biasa itu jauhan wali menyaho atuh moal urang kalau menyaho si anu wali wow itu urang depak bae di dinya depak mantak wali mah menghindar jeung berusaha ulah kanyawan bahwa nyana wali sebab mustajab da'wat doana nu puluh kira-kira sedengkeun kan jelema hayang sugih kabeh ngantri ujianana ieu hayang sugih teh hayang sugih hayang sugih teh hayang sugih ngantri mantak mbung wali mbung kanyawan dari wali wow Haji Pendi make kartu nama saya wali kunjungi saya ahli batin amal saya ahli batin masya Allah orenganan ahli ngaragapan batin iya wali terus kurang ada ge kamari Syekh Asnawi terus Syekh Nawawi Syekh Abdul Karim kawa belah dituda Syekh non gitu wali sangat terus datang ke ayeuna masih wali-wali ngan aya anu nampak aya teh kitu bae di zaman eta ge aya nu anti ka Syekh Asnawi atau aya nu anti ka Syekh Nawawi anu anti kitu bae anu teu percaya boro-boro ka eta ka Tuan Syekh Abdul Qadir ge teu percaya ambalaya atuh boro-boro ka wali ka Kanjeng Nabi datang ka perang eta teh kudu percaya ka mukjizat urusanna kumaha tuh eta mah nyanggakeun ka Gusti hidayah dengan perjalanannya ayah nu ngagarong heula jadi wali garong-garong teh Abdul Qadir jadi wali urang nu nyaritakeun kuari kula di Uzbek karita dongeng loba wali disebar ka ugal negara engke Rusia bakal loba Islam Amerika bakal loba Islam Inggris bakal loba Islam Jerman geus kitu bae tahunan timimiti tahun kamari mulai disebar wali-wali Allah ka ugal negara mulai tahun kamari diurang ge mulai ilmu kewalian teh ilmu kewalian diumbar deui tapi kudu asli engke aya nu tiruan-tiruanana loba selalu kitu bae tiba heula ge selalu itu wali keur nuju daset neangan bibit wali berarti kaharepna deuk perang tare asal coba muncul para wali Allah deuk perang tare tuh kuari wali kota Inggris Islam eta kakarak dicaritakeun hiji padahal di Rusia di Amerika loba lamun gereja dibeli dijadikan masjid kemudian sababaraha gereja dijadikan masjid lain di Amerika bae di Inggris kemudian di Belanda eta loba nu karitu nu mantak marah di Amerika marah datang ka di bom Irak di bom Yaman di bom Syria bom Turki ieu teh akibatna di nagarana loba jasa masuk Islam karena bingung kuari di satu sisi di boman negara di sisi lain di negara asup Islam di Amerika lo bantu asup Islam di Bitung mah asup Kristen balik ya tuh di hidayah tuh sabodo tahu urusan Gusti yang penting urang sing hade Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril aqibati wasul khatimah eta terus terus direntogan ku kumaha wali moal sieun sebab teh hayang di alam ku makhluk hiji Allah aing mah kajen teh ku makhluk mah dicaci dibaki sabodo kayang sabodo sia hiji bae mah asal menang ridho Allah eta konsep wali sabodo ujung wali mengke dipake karsep engke dipake ka Bandung engke dipake karsep kitu bae salilana wali mah ngan nya nama seuri bae sebab nafsu manusia sebab kajang wae aya nu tadina akrab jasa jeung wali mah abah engke eureun ngabenduan bila perlu ngeluh ieu ka dieu ge loba tuluy di Habib rozak-rozakeun
aja nu error lagi brojak wari kena telu aduh Masya Allah kari gitu baik sepanjang nah iya mah orang kuari kerja ditakin ilmu kewalian sanggeusna diperlukeun ilmu zahir ya taju awalan nilai ilmi syariat supaya tertata zahirna tapi lamun urang terus ngabeberes zahir bakal katipu ku zahir mah sebab mata teu di batinan mah nuleun hayang kanu geulis bae tuh ngana pas bae ceuli ngadengen hayang kanu merdu bae irung ngambeun hayang kanu seungit bae pakaian yang nu bagus baik urang salat teh aya nu kaganggu ku pakaian aya nu kaganggu ku kendaraan eta akibat zahir salilana ngaganggu ka batin lamun batin ku urang henteu diropea atuh urang teh ngagugulung zahir we katipu anu ku urang kadeuleu tertampung dina qalbu urang kadenge tertampung dina qalbu ku urang kaambe tertampung dina qalbu eta qalbu nampung zahir dedeleuan dedengean ambean kitu keneh anu kurang dipake kahayang dahareun inumeun kemudian pake anu kaganggu keur salat teh mikiran pakaian bae ayo aya nu mikiran hayang ganti motor aya nu mikiran hayang ganti mobil deres keneh ieu mah hayang ganti racing casing nu di imah ngadoana ge lain deui nya mah ya Allah ya Rabbi Allah ya Allah ya Allah ya Gusti Allah nah cinggra zahir mah tauhid asma tauhid sifat patali jeung zahir kurangan sekadar maca wujud gidamba kamu terus selesai mentak diteruskan sumaila ilmil batin tuluy urang ngajikan ilmu batin supaya roh urang teh bisa usaha kana alam ma'rifat engke lamun urang geus dibere ilmu ma'rifat bakal aneh kumaha kaanehana urang salat teh urang salat misal tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh salat kalau dibere aya suara teng urang ka mana mungkin diajak ke Mekah mungkin diajak ke terus atau ke langit dan lain urangna terus babacaan teh terus babacaan tahiyat urang terus at-tahiyatul mubarakatuh shalawatullah terus assalamualaikum tapi ieu ka ditu teh mun ka Mekah mun ka Madinah ka Madinah mun ka Aqsa lamun ka alam itu terus beta itu urang tahiyat tapi ieu eta lalakon panjang kan dah Mekah teh Madinah teh zarah teh keur di Mekah teh tawaf teh sa'i teh umroh jadi ieu urang keur salat tapi nu eta umroh terus zarah ka Madinah mun make waktu ti dieu ka Mekah ti Mekah terus umroh tawaf sa'i terus ka Madinah zarah ka makam Rasul sabaraha poeun tapi datang ke fil alamin innaka hamidum majid assalamualaikum urang kaharti teh moal kaharti di alam nu eta zahirna urang salat atahiyat teh biasa mun anu ngamakmum biasa bae tetapi nu eta ka ditu kumaha eta lalakonna wallahu a'lam eta nu sok disebut dimensi ke-6 dimensi ke-7 indra ke-6 indra ke-7 indra ke-8 terserah Allah numerena nih sabaraha indra ayo coba lamun Gus Dur ngadoa tek dibukakeun langit anu nempel kanya bisa milu kumaha tuh lamun urang nyaritakeun nu sok didongeng pernah didongengkeun ku kula jelema anu ka magriban deuk salat asar teh haji bebeja cekal ya berangkat nyanam berangkat ke Mekah di Mekah 4 jam keneh kapan ka magrib ayo kan bisa milu tah nu lain wali ge tah ayo milu sek nyekelan sia ulah lepas cekelan set kula ge bisa tah mun mau ilmu haji pendek milu tengah laut turun koleang oke lah sodok aduh cek dia tega nah emang sedang lah bukan apa
dia akan lauk cucut beres. Ini nasibnya jore baik. Nah, iya di alat eta batak hese nyaritakeun ilmu kamaribatan mah. Ilmu kawalian hese nyaritakeun nu dicaritakeun atuh geus bae syariat. Sebabna moal kaharti kajian buku mah ge. Mantak teu meunang wawalianan. Guru teh guru ka murid saya can wayah, ulah. Saya can wayah, ulah. Henteu kula mah nuturkeun ulah. Ai kula mah cenah nuturkeun bae kajian buku mah. Maksa sia. Heeh. Tak, nyebrang sia. Nyebrang tadi cai mah bisa keneh. Tak, manggis seuneu. Guruna bakal dijeung ayo ka dieu sia. Mana wawalianan maksakeun tutung. Atuh cak aing ge sia ulah wawalianan tutung sia tah. Sebab daun beda perasaannya nama tah keur salat teh sabaraha perasaan hese nyaritakeun anak. Nah, eta bisa kos kitu diurus rohna. Urang makan kuari can diurus roh. Roh makan ieu teh ciptaan anu maha kodim di alam anu kodim baheula. Allah maha kodim nyiptakeun roh. Anyar ngan anyarna nyana teh pangheulana diciptakeun meh urang. Geus disebutna kodim ge kodim baheula, lain kodim cara Allah, ciptaan Allah. Ngan engke kan balik deui ka ditu. Apan eta roh mah suci nyawanangan ka Allah doang. Hati-hati cak Allah nya. Saya aing sa Allah. Engke siap turun ke handap sing ade balik kudu suci deui nya. Mangga. Ulah resep ka dunia nya moal. Ulah ka jabatannya moal. Ulah resep ka karungnya moal. Geus janji tah, janji baheula. Turun naik kuari diterep-terepkeun sesuai jeung aya beca resep. Apansa resep, poswan resep. Malah mah ku resep-resepna menta. Malah mementa teh dibere maling. Terus mah jahe resep beres jahe anu masa herang mah ieu mah jahe setengah herang. Ya Allah atau keboba air. Roh tadi urus begitu. Nah, ilmu batin teh urusan roh liyasulal ruh kasabun fi alami marifati, supaya asup di jero alam marifat lain sambarangan kumaha wadzalika la yasulu ila bitarkil sumat mual hasil teh urang asup sulup ka alam marifat lamun teu ninggalkeun rusumat teh hiji mukhalafah li syariat ting anu nyulayaan kana syariat tinggalkeun bitarkil rusumat yakni menyuluhan kana syariat di syariat heula ku urang teh rapihan terus minimal kurang pakai Fathul Muin. Kemudian toriko nyulayaan karena toriko iya kurang kudu dijauhan kudu pas bertoriko minimal urang teh kitab Minhajul Abidin kadahanan hikamah ihya kadahanan sok geura eta bae heula diakurkeun guru. Nah wasuruhu cara ngahasilkeun biqabili masyaqat anak sania kudu narima kana kamasakotan bangsa nafsu. Ieu nafsu nu aya di awak urang ditampung melalui Naqsabandi. Imam Bahauddin Naqsabandi nu guruna Syekh Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam ngaku aki-aki dibere. Ieu teh tanu sok diatur latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khatir, latifatul akhfal, latifatul nafas, latifatul qalb. Latifatul qalbi eta teh nafsul lawamah, al-lawam, al-hawa, al-makruh, al-ujub, al-ghibah, ar-riya, az-zulmu, al-kibru, al-ghaflah piceunan. Nalar mah babari. Coba piceunan ku sia. Laom mah hiji tah ulah cuan-cawan ke batur. Hese deuk nyawan bae. Itu gelis-gelis banget kan pendek teh mau jadi wali. Mau jadi wali. Budak Masya Allah semampai jasa bagus irung mancung hanjakal geus kunaon tah hideung mau jadi wali sia. Mau jadi wali. Geus ulah kitu dadamelan Allah sakitu ayana geus Masya Allah pohara jasa. Eta keur kabatur mimitiuna ka urang ulah eca wadeun urang ngaca ya Allah ya Rabbi abdi jankeun makhluk batur memancung abdi mah henteu mau jadi wali sia. Moal kajian buku mah ge
misalnya Haji Penny ngaca ya Gusti Allah diciptakan ku Gusti alhamdulillah nama alhamdulillah Gusti ngan abdi teh ya aduh ku batur mah teu pajar jelema ya jadi lamun kagorda mah 12 ya mah jadi wali ya Allah ya Rabbi moal ulah cawadan sakabeh nanggeus dipasrahkeun ka Gusti Allah eta kan lain lalakon saeutik lain lalakon Masya Allah. Kemudian latifatun nafsi teh ieu teh gitu nafsul amaratu bisu hiji al-bukhlu ulah aya koret al-bukhlu al-hasud al-riya az-zulmu al-bukhlu al-jahlu eta takos ka itu al-hirsu ulah aya ieu mah pan bodoh betah jasa mah bodoh jahlu teh nang wali bodoh kudu pinter bae mantap kudu ngaji heula al-bukhru al-hirsu al-hasad al-jahlu al-kibru asyahwat al-godob eta latifatun nafsi nafsul ammaratu bisu picenan setik mata lamun teu guru mal bisa guru heula dek naon di picenan ye naon di picenan ye sabaraha bulan sabaraha tahun urang bisa na terus urang diarahan dan ku ari nek picenan ria maksud aya carana maka ieu doana ya tak geus urang picenan ria geus bisa hampang hirsu ada di picenan hirsu teh makmak maka kerda demes hayang bae kana dunya picenan gorang melalui dalil-dalil ti Kangjeng Nabi ucapan Kangjeng Nabi terus bae ja Kangjeng Nabi mah teu nganggap kana dunya kok urang menganggap wali Allah mah teu nganggap kok mantak aya silsilah teh guru urang mah tersebut kana dunya kunaon aing resep guru nadi tersebut kana dunya kunaon aing resep guru nadi tersebut hulu datang ka Kangjeng Nabi kunaon aing resep dikitu-kitu awak teh tah terus dikitu-kitu engke dibere hampang tek datang hampang terus berbagai latih nah iyalah ditarkir sunat alati hubatun mukhalafatun syariat patarekat mual bisa hasil ngahasilkeun kudu narima ka masyakatan nafsaniyah geus batur sare ti peutingna urang kudu nyieun ka masyakatan hudang biasa cek biasa nonton bola batur tipe ting teh zikir kerek lesu urang zikir masyaqatin nafsaniyah batur tiberang dahar lamun dahar wajar dahar jelema wajar ieu mah lain wali mah teu dahar teh artina sapiring lamun 2 piring ieu mah kurang ajar babadog ngaranna babadog 2 piring lamun 3 piring eta mah ngaranna tuh gitu banget tuh Pak batur dahar urang teu batur nginum urang teu tuh masyaqatin nafsaniyah naon ngaranna riyadhah ngajar nafsu lamun teu diurukan teu diajar urang teh kababawa ku nafsu bae hayang ieu diturutkeun hayang itu diturutkeun di mana henteu diturutkeun urang ceurik ajar ku urang nafsu sabaraha bulan sabaraha tahun moal aya eureun-eureunna urang ngajar nafsu teh kamae iyalah jihadul akbar riyadhah ngaran geus diseskemakeun ku ahli thariqah untuk mencapai ma'rifat datang ke hakikat hiji kudu mujahadah 2 kudu muhasabah 3 kudu tafakur 4 kudu riyadhah eta lah geus atuh pos-pos nage ieu dijieun tahap datang ke 9 pos jadi dikurung ilmu batin teh ku ahli thariqah posna ieu pagaweana ieu carana kieu posna ieu pagaweana ieu carana kieu posna ieu ente bisa ngalaksanakeun eta lulus jadi wali moal aya anu jadi wali heesna di spring bed bae masuk restoran keluar restoran mah jadi wali masuk hotel keluar hotel aing mah jasubi ieu awewe ieu beuli ku aing kawin ku aing moal jadi wali tah mah paling ngawalian atau diwalian tah mah tuh teu ditahan nafsuna tah engke geus jadi tak trek geus teu hayang kana dunia kelazatan dunia bakal dararatang makhluk bakal dararatang urangna geus teu hayang kawin ge masalah opat talah masalah emang eta emang geus teu hayang aju kiai eta lamun geus teu hayang kitu maksudna di syariat teu syariat cek ka harti moal ka harti pancen teu hayang pan anakan lain kitu masalahna eta nyaritakeun heula cek aing ge
jadi itu kelas internasional kelas universitas atau diceritakan ke kelas TK malah mah di bawah TK tenan kadang-kadang PAUD iya bangsa hulu PAUD gak abah ban ngerti iba asalnya baik seperti itu lah sebab orang tahiyat baik dibawa ke alam gitu ku Allah tak orang bisa nyaritakeun ka diri sorangan heran kok aing bisa kos gitu sih hanya Allah lamun Syekh Nawawi bisa ningalikeun tuh Baitullah Syekh Asdawi lagi nang Allah henteu nang nyana begitu ditanya ku Habib Usman kok bisa kieu nang Allah lain nang kula atuh kumaha nang Allah atuh hese atuh Allah mah teu nganggap atuh ieu lamun urang geus teu nganggap kana dunia atuh Allah geuna ge ka urang teh ka urang mere sakumaha teu nganggapna urang ya urang mah kumaha anggapanna lamun urang anggapan dunia mulia atuh urang handap lamun urang teu nganggap kana dunia atuh dunia teh isa ima zilun zalilun sakadar aub-aub anulah gauban urang teu dianggap mah dunia mah geus urang bisa neuleuh Baitullah bisa neuleuh Lauhul Mahfuz hararampang ngomong mah eta atuh kita tahajud Baitullah tahajud geus jangan ieu pagawean wali jeung 2 bae urang ieu wali-wali mah jeung zaki harar udah heuai deui wah sakumaha deuk paeh wah bisa tuh kumaha teh urang ulah supaya heuai bae daharna ulah loba teuing nginumna ulah loba teuing bari diniatan ari nginum cara urang daharna cara urang bae mah atuh peutingna heuai bae mantak tuturkeun wali hayang kuat cara wali tuturkeun mantak Syekh Asdawi bisa saya daek ke ditu ke Banten ke kayu kamu nak dijadikan masjid sia masjid wali ayo kan tuh tepak oke deh nah gitulah ya iyalah biqabulil basyakat binafsaniyah waruhaniyah diridailah bila ri'ain wala sumah wallahu a'lam bishawab.